Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wajalla syariat namah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah numawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari neraskeun si Rawing Kiwari. Ki Jaro, coba nyarita make kasopanan saeut. Atawangan sakadar dalih wungkul anu dina kanyataan nama boga maksud-maksud nu sejena deui. Duh, hampura emang Jang Rawing. Marlan ngan ukur bisa nyarita jero hatena, sedengkeun ini pertiwi katingali harita geus asup ka jero imah. Teu lila opatanana bisa ningali nini pertiwi mangku budak awewe nu taya lian Tirasanti adina si Keling, masih dina kayaan sare ngagebrak dina pangkuan nini pertiwi. Nini pertiwi ngalengkah di lempang nyamperkeun ka Marlan teu lila terus kedalisan. Yang Marlan. Geus kuduna memang kieu lalakon anakna Jang Rawing nu awewe. Jadi ku ayeuna kitu teu kudu ngarasa bingung jeung nguyung, teu kudu sieun ku Jang Rawing, bejakeun beh. Naon kajadian nu lumangsung di dieu patempatannya, bejakeun. Tirasanti anak nanu awewe dibawa ku diri kula kitu ka alas rambatan pikeun jadi murid tunggal pabaris tunggal elmuna. Nini pertiwi ngareret kaki Jaro jeung opat baturna terus neuteup di Marlan jadi bari nyarita. Yang Marlan, mangpaatkeun eta 5 jalma ti pihak Karaman Gempar Karoban. Gancang gorogon meme sadar kana kaayaan nu sabenerna, jadikeun tawanan sarta bere papata sangkan sadar tina jalan kahirupanana. Kula teu disalila aya di dieu eta 5 jalma kakara pulih di kakuatan jeung kasadaranana dina wanci isuk-isuk. Ayeuna kuring ngulangnya. Curelat, les jirim nini pertiwi harita ngiles diteureuy ku beleg-belegna peuti. Marlan tadi nama bingungnya kitu di tilu baturna sabab dina kayan saperti kitu sok sieun pihak anggota Karaman Gempar Karoban harita harudang deui. Tapi teu sabatara lila Marlan bisa ngarasakeun dirina bisa gerak deui nya kitu di tilu baturna. Marlan narik napas panjang hatena bener-bener hanjelu anu lain di kieuna sabab Tirasanti budak awewe adina si Keling tetela geus dibawa ku nini pertiwi. Aduh, nyaan beteuing sangka si Acang bakal aya runtuyan kajadian sarupa kieu ieu. Tadating be amekna Jang Rawing Jang Acang ningali kayan kieu meureunan pugu ari Rasanti teh dipiharepna. Kacening si jeung Akang kapan dipihapekeunana teh. Aduh, nyaan hebat elmuna eta mangaran ini pertiwi teh jelas lain bantrak-bantrakeun elmuna. Akang jadi teu bisa naon-naon ieu mah ye. Salah saurang baturna Marlan harita milu mairan caritaan. Namun ari sangem abdi mah Kang Rawing oge tangtos ngamaklum pangintenan Emang Marlan. Margi terus terang abdi oge jadi naon teh? Nya abdi oge jadi aya kajadian kieu teh kana hate teh kumahanya nilik dina syariatna mabet percaya abdi maka setiap caritaan ini pertiwi teh. Acang oge milu ngarojong caritaan babaturanana. Leres Kang Marlan. Margi ari tos kieu kajantenanana mah bade kumaha deui atuh. Margi jelas apana nini pertiwi teh elmuna oge sakitu punjulna batan salira Kang Marlan. Malah nu kedah jadi bahan perhatian urang mah ieu 5 anggota Karaman nu ayeuna masih keneh pada kapaehan ieu rek dikumahakeun ku urang Kang Marlan sabab nurutkeun ini pertiwi mah enjing cenah isuk-isuk ieu 5 jalma teh bakal pulih di kakuatan sareng kasadaranana Kang. Marlan narik napas panjang deui tetep nu jadi bang baluh pikeun dirina mah kumaha tanggung jawabna ka si Rawing lantaran ayeuna kajadian dibawana Tirasanti ku nini pertiwi ka alas rambatan. Tapi akhirna Marlan jadi sadar kana kenyataan. Sanajan nya dirina kaeuntepan kurasahan jelu anu lain di kieuna, tapi teu bisa majar kumaha da pugu memang kitu kajadianana atuh.
Akhir nama Marlan mere parentah katilu baturna 5 anggota karaman gempar karoban kaasup Kijaro harita pada ngaborogod pikeun dijadikeun tawanan mumpung masih dina kayaan teu balakaya. Dina poe isukna teu budu mangsa wanci subuh datang maningsih kacida kagetna sabab incuna nu aweweh teu nyampak di gigireunana. Atuh Marlan terus ngabejakeun ngeunaan kajadian nu lumangsung tadi peuting, kabehanana ditetek daya nu kaliwat. Maningsih jadi ngalimba lantaran alangsa hatena, bet kutu sangka nasibnya jadi incuna bet kudu papisah jeung dirina. Netep ka Marlan dina tetepan nu beueus baseuh ku Cipanon, Maningsih terus nyarita. Nah betul kutu sangka atunya ecetenyaan jadi asa tunggara pisan ayeuna mah Marlan geus puguh nu jadi anak minantu duka tingku mah ayeuna nasibna katambah di ayeuna incu awewe anu salila ieu ngabaturan ece betetela dibawa deui ku jalma nu ngakukeun ngaran Nini Pertiwi nggak bisa dipercaya kitu caritaan anu ngaran Nini Pertiwi teh Marlan. Nyi Asi nu harita milu ngariung di tengah imah bet jadi panasaran harita terus milu nyarita. Kumaha atuh aritos kieu ieu Kang Marlan. Nah tuh bet kieu geuningan nasib nu karanapan ku Nyai Rasanti teh nya. Tada teuing be gerang ngambekna Jang Rawing meureunnan upama datang ka dieu teh. Marlan narik napas panjang bangun hayang ngaleupaskeun Bang Balu anu ngaganjal dina hate jeung jereueun dadana. Nya ayeuna mah teu aya deui cara kajabati urang kedah tumampi be kana kanyataan nu karanapan ku urang ceuk. Margi sok sanaos urang jejeritan atana pimilarian oge tetep moal kapendak ceuk. Namun abdi percaya ka Nini Pertiwi sabab kapikir ayeuna mah ku abdi upama memang boga maksud jahat keur naon nulungan abdi opatan dina tadi wengi. Atuh langkung nati eta Nini Pertiwi bet asa pamohalan upama ngareka caritaan nu penting pikeun ngayakinkeunana mah teu aya deui kajabi ngantos sumpingna Jang Rawing ka dieu we. Maningsih bungah aya sedih aya hatena waktu harita. Bungahna lantaran geus aya laratan ngeunaan nasib nu jadi anak jeung minantuna anu tetela masih keneh aya di kieuna. Sedihna puguh geus papisah jeung anu jadi incu anu dipikanyaah ku dirina anu salila ieu jadi batur keung dina ngeusian lambaran kahirupan ti poe ka poe. Akhirna tiluanana jadi guntreng ngobrolkeun ngeunaan si Rawing sedangkan nu keur jadi bahan caritaanana si Rawing harita jeung si Banteng Bulung pamitan ka sakabeh pangeusi Karang Jago geus saneruskeun lampahna mangsa maluruh laku mapai laratan ngeunaan anu jadi pamajikan. Si Rawing jeung si Banteng Bulung dijajabkeun nepikeun kaburuan imah jalur rampang meh ku sakabeh pangeusi daerah Karang Jago. Opat jago utama nu tadi nama aya di pihakna jalur rampang katingali harita sarasalaman jeung si Rawing kadenge harita ijon nyarita. Kang Rawing kade ulah dugikeun ka hilap yo pami dina hiji waktos Kang Rawing sindang ka dieu mangka ulah dugikeun ka henteu ngawartosan heula Kang. Kalayan abdi ngiring ngadoakeun muga bae atuh pamaksadan Kang Rawing masing tina kanan Ce Saraswati nuju dipilarian sing kapenak deui Kang. Si Rawing nyerenge seuri nepakan kana tak-tak Jang Ijon bari terus nyarita. Beres Jang Ijon nya muga-muga bae atuh doa Jang Ijon dikabul. Takeung ayeuna mi HP kade ulah sapedah ngaran Ijon hayo ke resep ngaijonkeun sawah. Kade ulah ye nya ulah yo. Wah moal atuh Kang Rawing pokona mah satiap nasehat sarta katerangan Kang Rawing tadi wengi bener-bener ngahudangkeun rasa kasadaran abdi opatan Kang. Kalayan abdi janji jeung para pangisi lembur pikeun babarengan ngawangun ieu pilemburan sangkan tumuwuh mekar luyu jeung pangharepan. Ya syukur ari geus kitu mah ieu mah ukem ku neon mah ningali bae ka kuring. Dianggerkeun ari geus mondohok melong teh si mama. Mak Ukam seleutik bari terus ngawalon. Nya kumaha atuh nya mah teh bet ngarasani neung sanajan tacan aya 2 poena aya di dieu Jang Rawing jeung Jang Banteng. Sanajan tacan lila tepung tapi asana teh bet geus asa jeung baraya be ari keur emak mah. Bogo kuring ge sarua ari kitu na mama. Tapi telah dikumaha atuh. Kadulur-dulur kabeh ya kuring jeung ieu dulur kuring si Banteng Bulung pamitan. Muga-muga bae kahareup kuring bisa ka dieu deui bareng jeung kulawarga. Kunaon ningali bae ka belah kidul teh? Si Ateng. Si Rawing ngaredet ka si Banteng Bulung nu neuteup terus ka belah kidul. Alah ngayangan nu nulis Kang, ngayangan nu ngerang-ngerang ngamun kengingetkan na janji manguing bet jadi ngayang cicing di dieu Kang ngawing-ngawing.
atuh dan nu makan nama uing mah hayang menang nu nulis nyugan be bisa di ngawin kuing ka ngawin-ngawin. Jadi meureunan anteng teh hayang papisah ngejeng komandon. Teu neon-neon ari akang mah, lamun nya anteng hayang papisah mah. Oh, ka ngawin-ngawin mah menyikitu lain gitu ka ngawin-ngawin. Hayang di dieu mah tuh hatina pajauh jeung komandon. Ludeng cicing di dieu, Si Rawi ngareret ka si Banteng Wulung. Wah, ngaring itu mengembung ka ngawing nyugan wing teh ngayangan nu ngasup kana ngate ka ngawing-ngawing. Ngambewe di dieu ngengkeng urang ngawin bareng-barengan ka ngawing. His, ari akang mah masih kene satia ka Saraswati, Teng. Nya kateuing lamun Saraswati geus teu bogoheun jeung nyaheun ka akang mah. Kumarik jadi di dieu, Maukem ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita. Nya atuh sok bisirek di dieu mah teu naon-naon jang anteng, saha nu nyaho bakal menang jodoh di dieu di lembur Karang Jago. Ngan eta we meuleunan kudu anu sarua badag kandel nanya jang rawing. Nya tuh mah dari nu teu saimbang mah kuriak pejet meuleunan. Aduh maukem. Sugan di daya ambewen anu jangkung gede siga si Anteng Ulung. Amun aya mah urang kawinkeun beh di dieu. Nya lain kitu Teng. Wah, ka ngawing-ngawing mah mending itu euy. Ngentong itu ngatu ka ngawing-ngawing. Di kieu-kieu ngogeng wing teh ngapana nyarua be jeung batur ka ngawing-ngawing. Ngayang boga mamajikan. Ari nu mokona mah hayang buru-buru ngawin. Ngulang itu ngeuing atuh ka ngawin-ngawin. Nya ari akang menanyakeun ka ukam. Lamun bener aya ambewena anu jangkung gede urang tanyaan sakalian. Da lamun anu henteu imbang mah moal aya nu daekeun atuh Teng. Nyari panasaran jeung betama tetep di dieu atuh. Akang ayeuna rek miang heula yeuh. Mula ninggalkeun uing ka ngawing-ngawing. Mira aku ngatung uing di dia nyorangan ke digejeun teu ngejeng jeung ka ngawing-ngawing. Momokon nama uing mah milu be, Kang ka mana deui ayeuna urang teh? Itu ka mana cenah? Nyanyian pamajikan akang atuh teh. Saraswati. Apaan anu ditiangan ku akang teh? Jeung si Keling. Saraswati. Bet masih keneh nanyakeun ngarek ka mana segala rupa Teng mah. Ngenyang ayu atuh urang indit ngayunna Kang. Dago-dago deui naon ngarek dang deui ngamin Kang. Hayo be haminnya. Rupa-rupa pisan si Anteng mah. Tah kajang ijon oge maukem katut dulur anu sejenna kuring ayeuna pamitan yeuh. Moga-moga dina hiji waktu bisa tepung labung deui sakumaha mistina kitu nya. Si Rawing muterkeun paneutupna ka sakur nu aya di dinya. Meh kabehanana ngajajabkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun ka leungit ti lebah pengkolan. Sanajan ngan ukur sapeuting aya di daerah Karang Jago, tapi peugeun pangisi lembur bejo dieunteupan ku rasa simpati ka pribadina si Rawing anu memang jauh upama dibandingkeun jeung pribadina Jalur Rampang. Si Rawing jeung si Banteng Wulung mimiti nikreuh di ngeureuyeuh lempang bari tacan tangtu ka mana anu dituju. Sajeroning lempang si Banteng Wulung ngobrol jeung si Rawing. Jadi ngayeuna ngamana anu dituju ku urang teh? Kira-kira yeuh. Oh, nya ka mana ka ngawing-ngawing? Damun dumugu tujuanana ngatungang. Artinya saat ari geus nyaho ka mana inditna Saraswati mah. Pokona mah lempang oge moal ka mana karep meureun Teng. Jadi ngayeuna ngumaha ngatu ka ngawing-ngawing? Ngurang ngarek nerus ngamana ye teh? Nya terus lempang be ayeuna mah. Akang boga keyakinan asal oge babarengan jeung Saraswati. Tangtu kudu tepung terus babarengan deui. Aral capek Teng. Lain itu ka ngawing-ngawing.
Uing mana jan mudu lempang katungtung megang oge ngenten neon-neon uing mah. Ngayulah nepikeun ngamanang oge moal nyape uing mah. Alus lamun kitu mah alus. Eta tandana ateng bener-bener satia ka akang. Ayo urang eta urang nyelang jalan basisir teng resep geran ngali omak laut. Duanana terus tinggal redik di lempang. Geus poho dikacape sigana teh. Nyelang ulin heula ka sisi basisir anu pikeun si Rawing mabet ngahudang ingetan jadi sumoreang kalampah ka tukang anu geus disorang. Waktuna dirina bebarengan jeung Ki Debleng mangsa narima ilmu silat ulin karuhunan. Ngajanteng sisi basisir si Rawing jeung si Banteng Wulung bari merhatikeun ombak laut kidul anu teu oleh motah nembragan karang. Wah, ka sisi basisir mah aduh resep ningalina teh. Nya tapi na ngasih si basisir ngoboh lauknya Kang Awing. Ngamun ngaya lauk mah bisa dimelem Kang nikmat meureunnan. Eta masih anteng teu poho ari kana nikmat mah nya. Ari akang mah ngajak ka si basisir teh lain naon teng. Waas keur zaman budak babarengan jeung Ki Debleng guru akang teh mimidang nama di sisi basisir. Ti heula-heula mah sok rajeun bisa ngojay dina omak teh duka teh ayeuna mah yo. Kawas nguing atuh Kang Awing-awing. Ngamun ngojay teh nguing mah gayam batu terus ngerebek henteu bisa nganjat deui Kang Awing-awing. Madahal mah ngamun ngurang nguseup Kang. Make uteuk atuh teng, pake lasio. Nguseup mah kudu numpak parahu jeung di mana aya atuh parahu anu kuateun ditumpakan ku ateng. lain tik teh salah yeuh titingalian akang teng. Tu tinggal itu dina tonjolan batu karang belah ditu aya awewe nu ngajanteng nangtung teng tuh. Nya bet siga nu keur ngalamun deui. Nya tingali. Panetep si Rawing bet ningali aya Jirim Wanoja anu harita katingali nangtung dina tonjolan batu karang, awakna kasimbehan ku ombak anu nyurungkuy teu eureun-eureun nembragan batu karang nu dipake nangtung ku manehna. Si Banteng Wulung ngareret kalabah tempat anu ditunjukkeun ku si Rawing bari ngantelkeun dampaleungeunna kana tarang siga nu serabeun. Waduh, bener nyijik-nyijik nganang ombak ngaya lauk ngewehna meureunnan Kang Awing-awing. Kang Awing ngatarik hate ku ngeta ngambewenya beja-beja ngangke ku ngewing ka Cenyara Swati. Lain kitu teng. Be cilaka teng. Jelas rek ngagejeburkeun maneh tah Wanoja teh. Bahaya ieu mah teng yeuh. Susu akang teng. Hai teng buru. Bener pisan dina waktu harita jelas katingali siga nu rek ngagejeburkeun maneh jan corelat celeng si Rawing luncat lepas jeung cepetna keranan. Memang bener dugaan si Rawing Wanoja nu salila-lila ngajanteng nangtung dina tonjolan batu karang teh mangsa awakna beki doyong jelas rek ngagejeburkeun maneh kana lebah gulungan ombak. Tapi memeh jirimna si gulung ku ombak, si Rawing jirimna geus ngacorelat langsung nyamper badan eta Wanoja. Kunaon lari ka mana ieu ka mana ha? Kunaon itu becalah kakiyo geuningan. Kunaon? Nah kalak rek ngagejeburkeun maneh, rek ngagejeburkeun karep kana gulungan ombak kekelanan nyai ke. Si Rawing mangku eta Wanoja terus dibawa ka sisi basisir. Si Banteng Wulung kakara datang nyusul si Rawing anu geus leuwih ti heula tepi kadinya. Wanoja nu ditulungan ku si Rawing teh tetela boga keuritan beungeut anu geulis ngan temong semu pias sarta pangawakan pegang bajuna oge kucel beuteun narimbang kana kaayaan rupa. Kunaon abdi make ditulungan saha salira teh kisanak kunaon bet nulungan abdi Kang. Tenang heula nyai. Akang puguh kaget sabab nyai teu pagapuguh rek ngagejeburkeun maneh kana gulungan ombak. Bahaya. Lain heureuy ombak laut mah nyai. Atuh jadi cundo caduk lauk meureunnan ke ngawanohkeun heula yeung ngaran akang si Rawing. Hei,
Teu kudu murungkut kitu sieun kulur akang teu kudu. Eta nu siga buta dulur akang ngaranna Banteng Wulung alias Bargola. Ari nyai saha nu katelah teh? Abdi wasta Untari Kang. Saha? Untari. Sugan teh Utari. Lamun Utari mah pamajikanana Sugriwa dina wayang mah. Anakna Batara Indra, sadulur jeung Aswatama. Nya, bener teh Teng? Nganu bener ngatung mancang nyakina wayang magang ngentong dinyalah-nyalakeun nyentong sion nyai nguing mah moal neon-neon sing tenang we ngakang moal neon-neon nyai Nyi Untari. Nyi Untari teh kunaon make jeung tega kana jiwa sorangeun make jeung rek ngagejeburkeun nyaneh kana gulungan ombak ku neon nyai. Siga nu bari keur ngalamun tadi teh nya sarta nyidem ka susah geuningan cik nyarita ka akeung sok nyarita kelebah gitu tuh nya nu rada ieu hayu si Rawing geus teu asa-asa nungtun Untari di bawah lempang neangan tempat tulinduk ieu si Banteng Wulung nuturkeun tukangeunana sanggeus naya tempat numerna si Rawing diuk Untari oge sina emok gigireunana si Rawing neruskeun deui caritaanana cik caritakeun ka akang kumaha pangna make eujeng rek nelasan maneh tega ka diri teh nyai. Untari neuteup antep ka si Rawing terus nyarita di lalaunan jelas sorana oge dumareuda ngagambarkeun hate anu keur nyandanganna langsa. Abdi teh izin selaras nama Kang Rawing. Is beuteun neon teu neon ngan akang mamang lebarkeun be duh eta kagelisan salira nyai bet jadi henteu hegar jeung cahayaan lantaran kalimpudan kurasakana langsaan. Nyadari tenang hate mah moal make ngunclungkeun maneh ka laut tangtuna oge meureunan bener teu? Memang telepat. Abdi pugusa tadi nama bingung anu teu manghitung-tung Kang Rawing. Matak abdi milih nelasan diri ku cara micen maneh ka laut ngarah bisa bungbas atawa bebas hate sarta jiwa abdi. Duh, nabet kieu atuh nasib diri kadar awak teh. Wah, nyarik deui ka ngawing-ngawing, nyarik deui. Mun neon nyarik deui bae ngenyingkan. Cicing atuh geus atuh Teng. Nyorik we geus puguh baturkeun nyedih. Cicinganan. Sok teruskeun nya kenya. Sok teruskeun tong make jeung asa-asa sabab dihenteuan teh oge urang teh kapan dulur. Bener teu? Sok we pikir bapa nyai lalaki, indung nyai awewe. Akang oge sarua boga bapa teh lalaki, boga indung awewe. Sanajan kakara tepung tetep urang teh dulur. Nu matak entong asa-asa nyarita jeung akang mah. Bener eta teh ka ngawing-ngawing. Cenah bapa ka ngawing-ngawing panjalu. Gandeng setengah. Sok newa-newa wae nya heueuh atuh mah nya aya bapa bikang. Geus cicing. Ka ngawing mah ngarti-ngarti wae euy. Nya cicing. Untari rada mesem ayeuna mamalah dina hatena nyarita kieu. Bagja pikeun diri aing malah teu disangka ti anggalna betepung jeung si Rawing geuningan. Nulutkeun beja mah si Rawing teh jago pilih tanding. Jalma nu luhung elmuna sugan be atuh nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Muga-muga bener-bener Kang Rawing nya natur teh bener-bener rek nulunganana. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh hatur nuhun permios.